Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang dina pangajaran basa Sunda sareng Ibu Elin. Kumaha soleh-solehah damang? Sateu acan diajar, hayu urang ngadua sasarengan. Ngadua di kawitan. Ngadua rengse. Dinten ayeuna urang diajar pangajaran hiji ngeunaan pupujian. Aya nu terang teu naon ari pupujian teh? Tah hayu ayeuna urang pedar sasarengan. Urang tangtos ngadangukeun pupujian boh di masjid, di sakola, atanapi di madrasah. Ari di masjid biasana dihaleuangkeunana samemeh tepi kana waktu salat. Upami di madrasah mah biasana dihaleuangkeun sahabat ngantosan pangaosan di mimitian. Pupujian hartina nyaeta puisi buhun anu eusina nyoko kana ajaran Islam. Asalna tina syair atanapi syair ti sastra Arab. Ciri-ciri pupujian dibagi jadi dua bagian. Anu kahiji nyaeta biasana pupujian diwangun ku opat padalisan dina sapadana. Padalisan artina baris, pada artina bait. Ciri nu kadua nyaeta pupujian biasana dina sapadalisan diwangun ku 8 engang. Engang artina suku kata. Ayeuna hidep mangga regepkeun sareng tingali ieu teks pupujian. Wilujeng nyakseni. Eling-eling umat muslimin muslimat, ayo urang berjamaah salat maghrib, estu kawajiban urang keur di dunya kanggo pibeukeun urang jaga di akhirat. Eling-eling umat muslimin muslimat, hayu urang berjamaah salat maghrib, estu kawajiban urang keur di dunya kanggo pibeukeun urang jaga di akhirat. Alhamdulillah sadayana parantos ngaregepkeun sareng ningali pupujian nu nembe ditayangkeun. Dugi ka dieu heula nya pangajaran dinten ayeuna tah kanggo tugasna nyaeta mangga hidep baca buku paket basa Sunda halaman 2 dugi ka halaman 4 anu judul caritana pupujian di masjid. Mangga soleh-soleha wilujeng ngerjakeun tugasna. Hayu urang sumanget diajar basa Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.